Mang Umun. Nuju naon? Nuju di damai, cai. Aya naon kitu? Itu icalan aya nama? Teu pokoknya teh. Kumaha? Jadi dia mah sahawe anu nita kitunya nu bisa digawe lah daripada orang cicing teu padarugu. Oh gitu. Nu penting mah menang duit, bari halal. Gitu nya bener mah. Gitu. Itu nyangki ang sugan teh tiasa majukeun sapi. Tiasa we maksakeun we, tiasa oge. Nya kitu. Sok we pajukeun. Nya ke heula. Hayong ningali majukeunana. Dek atuh euy belokeun. Mana belok euy, belok. Maju euy. Deuh. Kumaha mang capek teh? Capek alhamdulillah ya teh. Sok ngajanteng tah deket sapi ame rada kumaha gitu. Nya kitu cicing sapi mana teh sing hidang euy. Hirup teh tanya geuningan penuh perjuangan. Emangnya penuh perjuangan dengan perjuangan hidup teh. Cobi abah paling dia ngajanteng na ame rada iya ka dia itu ame rada ngareneng sareng hulu sapi. Aduh Gusti ulah disamikeun atuh we teraskeun motivasina. Ya ayeuna Mang Mumun arek papatah khusus ka barudak ABG awewe lalaki ayeuna mah pokona mah ulah sok gengsian. Anu gengsi teh anu menta ka kolot ngahesekeun kolot lah ini ke anu menta duit eta gengsi carana teh kudu apa mah ceu kolot teh mah kieu kudu lilis awak cenah ngaranna rezeki artina kumaha artina lilis awak teh kudu sagala daek nya kitu sok atuh ngaganggu ka batur ya nya atuh ka Mang Umun sok pajukeun dewe jaban ge asal ge sayang eureun eta aing masa kadeng sayang barang dahar eta sebenarnya mah tadi pada dahar asa yang kudu ini tadi gawe teh eta. Oh, can dibere daharnya? Can nu ka arek nu ka moal. Tah pusing gading apa aja. Sifat kolot tiga kieu. Man sia gara maju mah. Ayo gara maju. Ayo sok ka ditu tuh. Ayo gara maju. Coba Mang tiasa ngaeok teu? Ya takut bisa ge lagu tong paju. Sok pajukeun. Man atuh baca tapi maneh teh kunaon kalau dak wae.